Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun rerencangan sadayana. Kumaha kabar dinten ayeuna sarehat? Alhamdulillah, misalnya doakeun mudah-mudahan rerencangan sadayana dina kaayaan sehat teu kirang naon-naon. Dinten ayeuna urang patepang deui dina pangajaran budaya Sunda ngeunaan istilah lalampahan atawa dinu bahasa Sunda sok disebut oge istilah perjalanan. Naon ari hartosna istilah lalampahan? Istilah lalampahan nyaeta istilah nu aya hubunganana jeung lalampahan atawa perjalanan. Contona nyaba, rekreasi, piknik, wisata, dharma wisata, karya wisata, jeung pelesir. Naon hartos istilah anu tadi tos disebutkeun ku misalni ayeuna urang titenan hiji-hiji. Anu kahiji piknik. Piknik sami oge hartosna sareng wisata sareng pelesir. Nyaeta indit kaluar kota bari macangkrama. Anu kadua nyaba. Nyaba nyaeta datang ka hiji tempat. Anu katilu dharma wisata. Nyaeta jalan-jalan ka hiji tempat wisata. Anu kaopat karya wisata. Nyaeta ulin ka hiji objek pikeun menangkeun elmu. Ayeuna urang larapkeun dina contoh kalimah. Anu kahiji kalimah tina asal kecap nyaba. Emak nyaba ka Garut. Anu kadua tina kecap wisata. Kalimahna keanu wisata ka Laut Pangandaran. Anu katilu tina kecap dharma wisata. Kalimatna SD Tridaya kelas 3 dharma wisata ka Jogja. Kecap karya wisata kalimahna Irsad karya wisata ka Museum Sri Baduga. Anu kalima tina kecap pelesir. Kalimatna apa keur pelesir ka Tangkuban Parahu. Kumaha rerencangan sadayana atos ngartos? Pami rerencangan masih kene bingung? Mangga rerencangan tiasa naroskeun ka Miss Helni melalui grup WA ya. Supados rerencangan sadayana langkung ngartos, mangga rerencangan sadayana kerjakeun pancen ieu. Anu kahiji kerjakeun soal latihan anu bade di-share di grup kelas. Anu kaduana kumpulkeun pancen paling telatna dinten ayeuna tabuh 5 sonten. Tong hilap kirimkeun pancena ka link GCR anu bade di-share di grup kelas. Pami rerencangan masih kene bingung? Mangga rerencangan pelajari deui video ieu kanggo langkung paham materi ieu. Hatur nuhun rerencangan sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.